Karena di mang permenkan cai jai ruksak di China. lain rusak ini kotakan anak bareng lah kurang cai sugan suku jang pan kesian cai na. Oh mang Naon deh kurang anter yuk kalau undur-undur obat turna angkat tempo meureun kurang teh keur gawe ieu teh jai terkalah ngajakan ngalah undur-undur segala lain mantuan ka dia. oh nyatunya cukup tuh sakit ya mang. Astagfirullahaladzim. Woi, cukup jai. Yang manjurnya cukupnya. Wah habis mang mandi mang. Iya wejang amang dia. Astagfirullahaladzim. Udah halus. Kemana mana nih? Diuk. Cara cek beja bapak mana gering jai. Nyapu gering mang. Deng, tinggi kuat begang kieu. Bimalin begang mang, kan kurang lintuh. Eta kene. Gering naon sih mana jai? Utami cek dokter mamang. Utami. Naon kitu ari utami jai? Utami ceun. Mun taber we kitu ngomongna. Da dokterna orang Sunda. Balik lah emang yuk. Kamana di cicing yeuh, urang kangen keneh. Usung balik lagi. Cicing. Nya si amang mah bijil ah. Ih modalna calana. Beja-beja kurang mah jai ka balad baneta. Bang, ari kadaharan kamari teh marahal eta teh. Kadaharan di mana jai? Iraha? Nu kamari jeung Mang CS KKP nih. Watu puguh we eta mah anjir. Makanan berkelas atuh eta mah. Mahal jai kitu mah jai. Emang sakola mang? Lain maksud berkelas teh sakola jai. Jadi dahareun elit. Nu kitu mah nu meulina ge jama beunghar disebut nage makanan kelas atas jai nu kitu mah jai. Makanan kelas atas. Nu kieu lain kelas atas mah. Pucuk lalap nih. Pucuk kadu nih, pucuk nangka, pucuk daun kahitutan, pucuk Makalah ngacaprak sia mah. Ya matak ai sakola sing nepi ka kelas jadi apal. Ieu mah kah cicing di gerbang. Ai ini ka ngajelaskeun age kalah rieuh ngajelaskeun ka maneh mah. Jul, eta bener si Adel ternak jangkrik. Oh cenah euy ngadenge urang kamari keur ka desa. Anjir sukses batur mah sia euy. Terus kabeli motor. Gaya nya batur mah euy jaman beunghar gedaikan ternak jangkrik. Heueuh. Tapi anggar sih segala ge kudu ku modal. Sokna naon ge ayeuna mah kudu modal mah. Jadi Teman naik nurutannya? asana moal euy kana jangkrik mah urang euy. Kana naon tuh? Urang teh hayang nama kana ternak tuyul. Ieu urang keur neangan binihna. Ting kudu ka mana neanganana aing euy. Nya sia mah. Kudu aing heubeul teu panggih teh cager. Nu gelo. Ma, jadi jang konten nu ayeuna nya tema na teh mama teh baju kudu barolong. Terus kudu mamawa mangkok. Jadi musafir punta penta gitu mama teh nya urang jadi nu beungharna. Naon ge jeung astagfirullahaladzim. Maknya orang kudu menta-menta, Brad. Da urang teh jalma bisa kena usaha, Brad. Nah, eta menta-menta dinya mah. Henteu maksudna peran merankeun. Ayeuna pan arek konten. Heeh. Tah jadi tema na teh sengsara membawa nikmat. Tema na teh tah mama teh kudu jadi musafir. Jadi orang teh kudu make baju bolong. Heeh. Mau mangkok. Nya Minta duit. sumuhun. Astagfirullahaladzim, mana ngira-ngirakeun. Ya, nya ge urang geus kolot, Brad. Bisa kena usaha, Brad. Urang mah nah era ku anak, ku incu, ku batur, ku tetangga era. Nah, saya minta teu balik maneh mah. Maneh kitu. Ma, ieu mah pan ngan saukur sandiwara. Ieu mah ngan saukur da jero konten lain anu sanyana. Ya, lain nu sanyana. Ieu mah Ieu ek nipu gitu kumaha?
Henteu nipu. Kumaha tuh? Henteu nipu. Mama teh datang ke orang nu beungharna, mama datang ke orang terus minta, "Jang, kasihani abi Jang, karunya ka abi atuh Jang teu acan emam 3 dinten," gitu. Da urang mah dahar tiap pagi, Brad. Tiap isu ke dahar 3 kali sapoe kena. Nggak bohong gitu gawe doraka teh. Lain nu sanyana aki-aki sandiwara ieu Heuda doraka nggak bohong teh. anjing hese-hese teuing ieu ngarahkeun Mari kamu aki-aki sandiwara, sandiwara. Geus we lamun di dinya mung nu jadi musafirna aing we aing geus. Aing nu jadi musafirna di dinya. Montong sia teh naha. Kamu maneh meureun Nantong keneh aya di dinya. atuh urang meureun mah nya boga barat tukang musafir teh. Astagfirullahaladzim era cenah anjing. Ulah sia teh ulah naha ulah. Ulah kunaon pan ieu mah anjir ieu mah pan tuntutan peran teh. Teu meunang, Brad. Doraka kitu gawe teh ulah sia teh naik mutu ame teh. Parah. Ngomong can dahar nggak bohong. Apa mana dahar tiap pagi lin? Dahar di lupa. Heueuh. Tapi pan wawadulana ieu teh wawadulana. Si pisan aing ngajelaskeun ieu ka aki-aki peot ieu anjir. Jeung mama sarinya. Daerah Brad ku incu era urang. Lain nu sanyana sia teh kosim. Lain nu Oh, sanyana. mau teu sanyana mah heulah, parah Brad. Iku bodohan. Pan teu meunang cik urang tadi teu meunang. Mung pek urang mah uruskeun. Sangat urang. Nyanggeus atuh nyanggeus, geus. Ganti judul lamun ganti judul daek teh didinya. Ganti judul. Sok urang mah ganti judul mah ulah nu eta. Lah Oh, ganti judul. naon? Guys, urang ganti we judulnya gasnya we. Daripada ayeuna henteu jalan nya ngajelaskeun ka aki-aki ieu mah da hese anjir. Geus we. Judulna ayeuna mah aki-aki peot kacentang guludug cek aing. Kari mana kacentang cenah? Ya aing ku kacentang. Pan henteu aki-aki peot kacentang guludug da urang mah henteu peot. Nya, geus we kitu nya gasnya tungguan we episode nu eta nya. Lain ai mama rek lelengohan wae kieu. Geura kawin deui atuh. Brad, hayang nama hayang. Bingung, Brad, urang teh cinta kaparaban. Sinta kaparaban. Pesimis sirup teh di dinya mah. Ya. Allah nu beunghar ku lelengohan eueuh. Ti baheulana ge eueuh. Lamun misalkeun ayeuna aya keneh nu resepeun mah sok we atuh kawin. Gaskeun aya keneh nu resepeun. Ya, kamari ge nu ngalamar urang teh loba, Brad. Lain urang neangan awe-awe nyalampurkeun ka urang rabeng, Brad. Urang ditolak. Lain eta mani rabang kitu eta naon awewe rametuk anjir. Rametuk mani. Nya awewe atuh. Sareng teu percaya aing nepieun ka rabang gitu. Astagfirullahaladzim. Garulis, Brad. Ka urang teh urang teh bingung. Heeh, naha atuh. Tinggal gaskeun kawin. Rezeki mah nuturkeun tong kejeng keueung ai di dinya. Urang mana rezeki teh, Brad? Naon kana urang mana isya? Intel lain. Intel naon ket? Eta rezeki. Boga salah naon urang? Astagfirullahaladzim. Lain si Marjuki lain si Marjuki orang PT Dampiak lain. Rezeki teh milik rezeki. Nyaho teu ti Allah Subhanahu wa taala. Terus ngagi celak deui wae ieu aki-aki rempag anjir. Ese diajak ngomong seriusna ieu aki-aki. Sayang kagalunggung euy mak euy. Aya naon euy? Hayang ka Sukaratu ning. Astagfirullahaladzim. Naon astagfirullah sagala tuh. Ya, Brad. Urang ti kurang kumaha geus bawel geus nepi ka. Aduh, ti koro teh geus pegat-pegat maneh teh matahan maneh teh capek urang teh. Teu bal nepi ka nya pisan. Ulah sok ngabanding-banding, Brad. Hirup mah eta pamajikan sakitunya ahna ka didinya. Ayeuna asup angin. Dikerok pamajikan mah bisul panas di kipasan. Hayang kopi disadiakeun kurang kumaha teh nu dieu mah. Hayang ka Sukaratu sagala. Caprak ieu aki-aki ieu. Dengekeun, macaprak-macaprak wae. Mun diomong pol teh yeuh. Karasa kurang, Brad, suka banding-banding teh Brad, karasa pisan ayeuna kurang. Ieu teh akibat banding-banding urang teh baheula teh. Naon sia teh urang ka itu ka Sukaratu maksudna ka Galunggung. Galunggung Tasik di ditu ngaran tempat Sukaratu lain ngabanding-bandingkeun aki-aki. Astagfirullahaladzim. Matangna dengekeun heula geura ceuli teh. Anjir. Aing mah curiga ya aki-aki ieu nya dina ceulina ieu najara ceulina aya bangbaraan anjir. Dipake nyayang cek aing mah. Otak saliwang. Parah anjir.